Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Nadia Lelita di kelas 11 IPS 1. Abdi di dieu bade nyandakeun biantara ngeunaan kabersihan lingkungan sakola. Bapak Ibu guru nu kusim abdi dipi kahormat, rerencangan nu kusim abdi dipi kadeudik. Hayu urang panjatkeun puji sinaruk syukur nu manah kalian hidayah sawilayahna urang sadaya tiasa kempal dina ieu tempat dina ieu kaayaan sehat walafiat. Kituna kewajiban urang salaku siswa kedah ngalaksanakeun kabersihan sakola. Lingkungan sakola bisa wae bersih lamun urang bisa ngajagana. Kituna kabersihan sakola kudu dipiara kalawan sae insyaallah. Urang sadaya nu nempatan ieu tempat bakal sehat, bakal tebih dina sagala penyakit anu datang tina kautoran di mana wae. Ayu sadayana urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasayan urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol. Hayu urang ngajaga kabersihan dina lingkungan sakola. Cekap sakitu wae abdi nyandakeun diantara ieu bilih aya basa anu kurang entep saeureudna atanapi kecap anu kurang mareunah larapna. Mugi tiasa ngahapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.